cepulah rencangan sim goreng do jangan mah. Namanya katingali bisa itunya. Aduh, tas lawas gitu tanya. Mindeng pisan abdi teh kampung bolangan. Hayang masa katina padodoan. Cing. Nyari beri lamun anjeun ngajauhan. Tiba-tiba moal beunang diubaran. Ayeuna mah geuning geus aya gantina. Aya cenah Bapak Datang surat anu tangtung ti manehna. Paharepan teu aya duriat mah langkung sai urang gentos lalakonna. Alah eta dulur sim goreng. Alhamdulillah. Sakada Ye. sejabade ngiring bingang kanggo panganten istri kali panganten pamegeh hati muni ngancik dina sapan lengkah najan mota Bapak Mamang Ibu Wiwi dina rasa marudah bakal malih kabawa tuh namprak sadra titik hidung dibungkus pelemang suci hiji tawis kabunga anu abadi cahayana sari meuli tanati dibarengan hati bersih nu sejati urang mungkas carita anu kamari tumari mah ada kadar jodoh pati hiji bukti urang terpisah hiji kesampi titis tulis ti ajali petingnya kurit tepung jangan asih siuri simah tresna nabuakeun deudeuh ieu baris ngeteng dina lombrang lagi urang sawang panganten pameget deui anu mana lalang anu rekeun peti ieu mulati nyaangan deui bapak tahu ibu tahu ngagupaya nu teu wele mere janji geuning atos lawas piasi sugeng wawangi aya pangersa Bapak Iwan Reksu merah Bapak Iwan Ibu Dasi kapanutan nutos resmi aturan pangersa Bapak Iwan
rasa baja dakuku ayah lo jadi buah hati Papa Benny ayeun mah atos kacang aki hawa seger angin lirik ngalir nutan nu di payung sadayana reos carita asih bunga karan ilmu kuring janji sagala nu nakaran apa aturan mah rasa eudeung pangresa Bapak Kenan hatur nuhun Bapak Kenan bager hatur nuhun pangasihna bulan madu aya pangarsa panganten nu tilempang bawa peti panganten pamegat anu mana cobi majeng kapayunan cinta tresna nu bisa nepende kulit rasa baja kasih daya nu nyanyi anu mana aya adede buah hati adede anu mana ayeun mah atos kacang neki hawa seger angin lirik ngalir nutan adede anu mana cobi majang kapayunan adede ngahareo carita asih mungkarang ieu kuring janji sagala nu aran apa rasa dedeung bapak tahu ibu tahu singa jadi kabang